mudah-mudahan guru-guru urang, ustad-ustad urang, Gusti Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana. Gusti Allah sing ditambih-tambih kahormatanana. Gusti Allah sing ditambih-tambih keberkahanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada segenap sesepuh, alhamdulillah Abah Haji Indon selaku sesepuh ieu kampung, ka Bapak Sudirman selaku ketua RT, baik nu hadir nu teu hadirna kum sesepuh ieu kampung sadayana, khususna pisan kepada segenap tamu undangan nu hadir nu teu hadir. Alhamdulillah aya nu jaket koneng, jaket hidung, jaket abu-abu, betul make jaket, betul make baju, betul make celana. Kum kawihanana mudah-mudahan nu halaladir Gusti Allah sing digampangkeun kahirupanana, sing dibarokahkeun ilmuna, sing dibaguskeun kulawargana, sarta urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususna pisan kepada kedua mempelai sekaligus nu ngangkat hajatna Mang Bondan oge rencang kula Mang Alim panganten besing teu nyaho sisieun kula jaket koneng. Oh, salah. Urang doakeun panganten sing dipanjangkeun jadona, dilombakeun anakna. Amin. Minimal dalam 10 genep. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabar hadaya oge asal soleh. Amin ya Allah. Para jamaah rahimakumullah, ketika urang asup ke acara dina eta acara aya pajengna aju ieu urang asup biasa sok bunga sabab sakedeung deui bakal sok bunga kalau panganten nyeureun panganten bunga cek ulama panganten teh panganten dina kapangantenganana nisful badri setengahna bulan purnama. Jadi lamun urang nyeureun panganten caang bercahaya ya Allah ya Rabbi jarawat leungit kabingung leungit loba kena cerita nyeureun panganten mabungah bae naon sababna perkara nu diharamkeun ku Gusti Allah, perkara nu diharamkeun ku Gusti Allah sabada transaksi dihareupeun Gusti Allah eta perkara kuari jadi halal. Nu tatadina diharamkeun halal, nu tatadina teu meunang boleh, nu tatadina mah ulah-ulah nyekel nyeuleuh ge teu meunang. Kuari mah ulah-ulah nyelek nonggeng deh langsung. Mana hujan, becek, gak ada ojek. Ya Allah ya Rabbi. Mangkaning di surga mah kabeh hatena percis kos panganten. Bunga di surga moal aya bingung. Coba tanya panganten, sanajan loba hutang tanyakeun panganten. Bunga bae. Nu atak panganten mah urang makan di dieu, hayang kebal urang mah di betah. Panganten mah teu betah nyelol loba jelema. Ieu sia balik na irahnya. Aduh jelema panganten mah hayang meueus saha, paeh lampu hujan. Ya Allah. Acara walimatul arus bunga urang ketika urang asup kana takziah nu kamaotan hate sedih nyurujut cai mata asup kana kamaotan benderana ge lain deui warna naon koneng mata kieu mamang ieu peusing keur ngora ka bogoh teu sempet jadi pamajikan satungtung bendera koneng kan berkibar. Jatuh kuning, bendera koneng. Ya Allah ya Rabbi. Sameme maut masih kena aya harapan milik.
ulah maki lamun mamang bogoh kayak jawewe misalkan mang bondan bogoh kayak jawewe nyeraisa misalkan bogoh kayak jawewe hanya cintana cinta sejati ari sejati teh pohon jati kuat jasa telah asku kahujanan segidir ku kahujanan telah asku kapanasan telah ku kahujanan moar buruk ku gempa tegar ku keanginan di mana-mana orang boga cinta benar-benar cinta haju orang ngabatin paeh meninggal makanya itu termasuk syahid eta jelema mun mamang gerbogo ieu ngabatin datangkeun ka kurus jasa ternyata cinta mamang tidak direstui orang tua sedih jasa ya Allah kabogoh dikali ku batur Masya Allah sedih jasa nu gede ge uruk di mana-mana orang kos itu haju orang kagegeringan leungit rasa mendidikan Gusti Allah haju nyana kagegeringan ninggal ketika nyana cicing dina rasana nyana termasuk syahid dunia di pandian ngan di akhirat bakal diangkat derajat Gusti Allah bakal kapang hideung bakal lamun bener-bener kan ieu lamun rikotun fil qalbi taqtadil in'am ngarananya urang hayang ngabungakeun batur aya babaturan nu susah ngabungakeun aya adik tulungan ieu bener nya aya jalma miskin kurang di naon diurusan nya aya yatim disantunan nya aya randa ngora kurang ditulungan nya katanya kan lamun rikotun fil qalbi taqtadil numpakan eta mah ngaran nafsu aya joro jadi dina hate anu ngajurusna kana mes meo bae asal deukeut sinyal naik kawin mah encan asal deukeut sinyal naik normal mamang keur ngaji mingguan di Cilongok keur diuk urang ieu keur ngopi celek teh awewe haji bobogaan mamang hirup bukan sakit, ngan tepat nyeureupna buruan. Masya Allah, awewe mah ya awewe ye. Di antara sifat awewe nu sampurna nu dina leungeunna semua buruan. Ya Allah, ya Rabbi. Urang keur ngaji di Cilongok ieu. Urang keur ngaji di Cilongok, terus aya awewe ye. Haju bobogaan ngomong budak lain dina hakna zina eta. Makanya pasti kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Nanti. Kalau ngomong tanya kau Gusti, kami nanya kau. Kan ngomong teu bisa nahan nafsu. Ulah Gusti tanya kau, ulah Gusti tanya antal doang turun jeung turun. Eta di alam ku sarung. Nyana make sarung, urang make sarung. Kan andai kata eueuh salakina, wallahu a'lam. Naon sabana des nafsu. Sanajan make sorban, sanajan make peci haji, tetep bae bobogaan mantan haji. Zina eta teu meunang urang kudu nahan syahwat. Ieu mah eta ge nahan syahwat kahayang satungtung can asup hasapah kana parji dan zina moal aya had. Lamun geus asup hasapah kana parji zina. Ngan lamun teu tasawuf antol doang bobogaan haju urang naon kan otomatis ketika truk langsung eta zina cak tasawuf refleks bener refleks urang nyele naon karah nyele awewe geulis lamun carita normal neuleuh awewe potongan mamang diberekeun awewe haju awewena teu make baju ngalewat ka hareupeun mamang andai kata jelema normal pasti mamang resep naon sababna naluri hayawaniah urang resep kalawan jenis naluri hayawaniah urang resep ka awewe naluri hayawaniah urang resep kana kadaharan naluri hayawaniah urang resep kana pagawean naluri hayawaniah urang resep kana harta benda
naluri hayawan yang urang resep karena jabatan, naluri hayawan yang urang resep karena naon-naon anu pake karesep di alam dunia. Ieu naluri hayawan yang urang. Ketika naluri hayawan yang urang diurusan, sedangkan insan urang nanti urang dipikeun ku urang teu dipake pamikiran, elmuna teu dipake. Ieu mamang leungit nanti tinggal hayawan doang. Naon bedana jeung kebong, gunting, sapi, kotok. Urang mengudang jabatan, poho ka Gusti Allah, poho ka salat. Jabatan punya di tangan, ngorbankeun 10 juta, 100 juta, 200 juta demi jabatannya na poho ka Gusti Allah. Jabatan tinggal jabatan moal nyalametkeun. Nyana hayang milik kiai, nyana meuli jubah 18. Ayo disebut kiai, ya Allah ya Rabbi. Kiai Ubay Hudori. Ya Allah ya Rabbi. Andai kata jabatan kiai punya nanti bika hayang, tapi urang teu ngamalkeun karena ilmu dibikeun ku Gusti Allah. Kiai tinggal kiai moal nyalametkeun, ustaz tinggal ustaz moal nyalametkeun, jabatan tinggal jabatan moal nyalametkeun. Urang diberi sugih ku Gusti Allah, sugihna teu nulungan ka urang, sugihna teu dipake ibadah ku urang moal nyalametkeun. Sanajan urang jalma susah, tapi lamun urang dipake ka Gusti Allah, ilmu urang setik diamalkeun, harta urang setik diamalkeun, umur urang setik diamalkeun, naon bae nu dipasilitaskeun Gusti Allah ka urang, baik umur, jabatan, kulawarga, harta benda, pagawean, usaha, naon bae dibikeun ka Gusti Allah, maka naon-naon nu dibikeun ka Gusti Allah dijieun batu loncatan bikeun ka paminjing Gusti Allah. Tadi cek guru urang geus ngabacakeun Quran. Ternyata di mana-mana orang ngarepkeun hayang liko arabi. Kapanggih jeung Gusti Allah, pal yakmal amalan sholihan. Urang kudu daek migawe kana amal soleh. Atawa anak urang di ngaranna nah, maka ketika naluri urang resep awewe normal. Ngalamun kieu lamun kieu aya ngalewat ka dieu. Aya awewe teu make baju, dia hareupeun jelema loba. Baik. Sebab jelemana warasan teu. Tapi lamun di kamar duaan aya awewe teu sakarajang di baju doang. Di baju doang ieu, haju make baju transparan. Ya Allah ya Rabbi. Aya kembang-kembang seutik. Kancingna tina 5 tinggal 2. Ya Allah ya Rabbi. Sanajan nu di imah pamajikan aya, sanajan mitoha urang aya di imahna, sanajan Gusti Allah nyeulekeun urang, andai kata dibere kos kitu teu teuling mamang kuat. Menurut saha kuari urang besok ustad sok kiai tutupan asupkeun hijikeun yang awewe di kamar dikunci ulah sajam 2 jam 5 menit nuntut udang hebat ya cari urang geus ngadidik nafsu hayawannya nu matak Gusti Allah nyieun lah hiji akad pikeun ngahalalkeun nafsu hayawannya urang ngaranna akdun nikah. Alhamdulillah tadi Mang Walid geus ngalubarkeun nafsu hayawannya dengan cara fadil tuh nikah bebas suarinya. Ketika pangseng asup ka kamar tulakan lawangna pareman lampuna aju hees. Ya Allah ya Rabbi. Begitulah nafsu hayawan yang orang selalu diberi ku Gusti Allah, selalu diberi ku Gusti Allah. Ketika orang kuat, diberi deui kuat, diberi deui kuat, diberi deui teureun nafsu aya di awak urang, teureun urang kudu selalu merangan nafsu. Mata tak abah kamari di mingguan mujahadatun nafsi, merangan nafsu merupakan jihadul akbar. Jihad paling gede ialah merangan hawa
Nafsu hayang disebut kiai, nafsu hayang di tokoh-tokoh, nafsu hayang disebut bos, nafsu hayang disebut sebagai jalma sugih, nafsu disebut sebagai naon baik, nafsu hayang memiliki sesuatu, nafsu hayang abogaan sesuatu, nafsu hayang numpakan sesuatu, nafsu maya dewa urang lamun diterangan tiap we maka urang pahalana percis husnul jihad fi sabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika orang diberi nafsu mengalim, diberi nafsunya dan akad, beres akad, apabila nikahan. Kadang-kadang ketika geus kawin mah geus kawin ya, coba nu karawat geus kawin, pamajikan geus sataranya urang berbahaya. Berbahaya. Oh, pamajikan nang bokna putih ngawig-wig. Asup kedudil anak. Borong-borong hayang numpatan. Ya Allah ya Rabbi. Numatak sing ade urang ketika mengalim geus kawin ieu. Kunci dina rumah tangga pikeun ngajaran nafsu sabab sanggeus kawin ku Gusti Allah tetep bakal diberi nafsu. Cek keterangan rumput tetangga lebih hijau batan juput di imah sorangan. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Pamajikan aya gelis kurang naonnya na putih kurang naonnya na aya be awewe nu gelis deui padahal mah gelisna rada kurang putihna rada kurang tapi nyeuleuh pamajikan batur rarasaan gelis bae pamajikan batur tapi mun ojolan mah kana da itu nya nafsu urang teureun-eureun gawe di pabrik hiji jeung awewe 8 jam mamang 8 jam di pabrik bener teh 8 jam sadivisi lebih gelis kapan ngejengnya anak ya Allah ya Rabbi nganak ke mau buku kurang leumpang tabrakan buku naragrah ya Allah aja dicopot buku naragrah ya Allah ya Rabbi diulang di pabrik gawe jeung awewe nu di imah nu di imah ieu yang geus kudu di pabrik datang-datang kalau di mah urang geus seueun mamang di mah disiapkeun sangu sedengkeun di pabrik tahat datang ka imah yang dahar teh urang di imah aya awewe ngan di pabrik disiapkeun awewe kalau di imah sok hayang katilok nu di pabrik hayang nu di imah hayang tadi ya Allah ya Rabbi urang di pabrik tah awewe ngaladeuh ya Allah eta godaan makan hese jasa nahan tina godaan mata nahan tina syahwat mata nahan tina karasa mata hese jasa cicing di pabrik kurang aya awewe gelis jasa haji urang dijeuleuh kurang eta awewe na dijeuleuh ya Allah ya Rabbi nyeuleuh irungna ya Allah kok bangir-bangir teuing sih ya Allah nyeuleuh pipina bagus jasa okos apa nyeuleuh gadonang bulan endog masya Allah urang nyeuleuh awewe di pabrik geuli hese ye ngakeun ngabedak nafsu kieu mamang geus dahar atawa can dahar tapi can hayang dahar atau mamang can hayang nginum aya cai di hareupeun mamang da emang can hayang nginum mah sanajan aya ge moal dicokot sareng urang can nginum sareng urang geus nginum atawa can nginum we tapi urang can hayang aya cai can nginum urang teu hayang ngan lamun urang hayang nginum ditahan we ku Gusti Allah teu meunang siang nginum ti jam 6 di subuh datangkeun ka magrib ulah cai putih cai comberan ge nyeuleuh asa kopi coklat bae Mang sababna dilarang ku Gusti Allah. Biasana perkara nu dilarang eta teh sok beuki hayang nafsu teh mancing ka urang. Bahkan kama pola guru urang kabehan, mengapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Jeng. Resep-resep nu dilarang, kawewe Gusti, lamun teh mah dihalalkeun Gusti. Pas zaman Kangjeng Nabi Sulaiman mah kawin datang
199 bebas. Ya Allah ya Rabbi, bahkan hiji riwayat zaman Kangjeng Nabi Adam, eta teh asal urang resep pikeun nyebarkeun katurunan. Seperti asal ulah jeung disilang terus disilang. Nah, makana ayalah bab muka ketika urang deuk nyokot turunan nu bagus pikeun ngalestarikeun turunan, ayalah bab kufu pikeun nyetarakeun kahirupan urang. Tukang tinun jeung tukang tinun, santri jeung santri, kiai jeung kiai biasana pikeun nyerasikeun keturunan. Mamang ahli jarah, mamang ahli cilongok, naon matak lamun mamang boga di awewe, mun mamang boga dulur awewe, bikin kanu resep ka cilongok deui. Sedekah. Insyaallah. Jira babaturan orang can kawin, bae nya kawin heueuh. Bae ngalari itu bisa banyak. Eta mantep biasa begitu. Bahkan non perlu make di WA, di grup. Dulu maya kawin tadi aing, dia nomor teleponan. Wah, aku jomblo nya. Engke dina bab fikih sunnah nawarkeun urang awewe ditawarkeun ka lalaki nu bagus. Sunnah ditawarkeun barade ieu barade. Terus udah tahu ditawarkeun ku urang dia urang resepin ieu ka cilongok rajin, oh ieu jarang ka mede rajin, oh ieu nyana nyekol betaskeun, ya Allah kajeun sorbana loba jasa, ya Allah hareureung sorbana. Dia aya jalma bagus ieu sok urang deukeutkeun, Deng atuh hayang kawin, hayang Bang, ya Abah boga anak awewe, kawinnya ku aceng, Bah kudu boga duit, ulah bingung ngutang bae ka kula. Jadikeun urang ulah dibeuberat, boga sabaraha, boga sekian geus jadikeun bae. Naon sababna? Teu anak urang lamun mamang teu bisa meuli, mamang ieu teu boga pamerina pikeun meuli lah, pikeun bagus, pikeun nyalametkeun turunan mamang. Mamang kudu ngabaguskeun anak mamang. Masantrenkeun segala macam. Atau urang nyiaran lalaki nu bagus, bibit unggul. Kawinkeun ku urang, anakna sina jadi bibit unggul bagus. Naon sababna? Sabab ngala turunan ka bapa geuna, nganasar ka bapa. Nah, ayeuna mamang ngaji, mamang masantren, mamang ziarah, mamang segala macam silaturahmi, shalawatan. Ieu teh keur ngabaguskeun bibit mamang sorangan. Maka lamun mamang baheula boga anak, mamangna can bener. Baheula mamang boga anak, mamangna can lurus. Benerkeun urang anak urang. Ngalau urang geus bagus mah ieu urang geus bagus pasti urang geus rajin, ngaji rajin, silaturahmi rajin. Urang nyeun anak tinggal minta berkah anak insyaallah. Naon sababna? Tapak laku lampa ibadah nu mamang keur dilakukeun bakal ngabuah anak satiap tapak ibadah mamang. Daharna bakal jadi ibadah, minumna bakal jadi ibadah, heesna ge bakal jadi ibadah. Naon sababna? Urang geus biasa poe Minggu ka Cilongok, malam Senin pengajian di lembur masing-masing, malam Selasa misalkan, malam Rabu pengajian terus. Ketika angkat, kurang bakal diangkat derajat Gusti Allah. Nah, numatak jadi alhamdulillah Mang Ali nyana geus kawin tadi. Kalayanyana kawin berangkat di mana tadi datang tadi jam 2 akad. Mobil tuh nikah, diterima nikah. Cek Mang Ali pula tarima nikahna nyi nok sana. Siti Nasukah dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Mang Alim zahirna ngucapkeun kula tarima. Hakikatna kula tarima karena naon-naon nu Allah dibikeun ka pamajikan urang. Sugihna, susahna, kahirupanana, geringna, sehatna, dulurna, kulawargana, lemurna, anakna, sagala rupa nu diciptakeun ku Gusti Allah kanyana. Gusti kula tarima. Begitu juga awewe ketika kualina dipasrahkeun ka lalakina. Awena ge siap narima karena kakurangan lalaki teh komo nyeleumang santri ulah ngarepkeun hayang sugih kalau aya santri sugih hebat jasa santri mah sabutuheun sugih santri mah teu butuheun gagah
santri mah maksud datang ka mana bae deuk nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Awe siap narima kula narima kana naon-naon kakurangan salaki urang. Kana kakurangan naon-naon salaki kula. Kula tarima nyana narima. Kula ngartikeun nyana ngartikeun. Kula perhatian nyana perhatian. Ngaranna muasyarah wa asyiruhunna silih ridokeun, silih tarimakeun, silih tampikeun, silih doakeun. Ieu dina rumah tangga. Kan potongan mamang mah ieu lamun tanggal 1, 2, 3, 4, 5 majikan bagus jasa. 5, 6, 7, 8, 9, 10 rada manyun. 10, 11, 12, 13, 14, 15 duit disiap pakai bayaran hutang. 20, 21, 22, 23, 24 ulah-ulah asup ka kamar ka iman ke SD welcome. Teu ka imah hararese asal teu mawa duit coba ge mamang gawe ketika gajihan duit teh dibikeun ka pamajikan lamun teu manyun hebat jasa pamajikan mah surga. Lamun mamang geus gawe di pabrik haju duit teh dibikeun ka pamajikan teu marah. Eta termasuk di antarana awewe ahli surga. Ya Allah ya Rabbi. Ayo udah pas itu. Awewe ahli surga. Lamun aya awewe nu pas kitu ahli surga. Lamun aya awewe nu narima kana naon-naon pamere salaki ahli surga. Dibere sapoe 100.000 alhamdulillah. Aya nu dibere unggal bae goceng alhamdulillah. Poe Senin goceng, poe Selasa goceng, poe Rebo goceng, poe Kamis goceng. Senin jeung tempe, Selasa jeung tempe, Rebo jeung tempe, Kamis jeung tempe, Jumat jeung tempe. Sabtu beungeut apes tempe. Urang ridho jasa ya Allah. Kak, naon bae sih Kakak? Ulama geus di masjid alhamdulillah Kak. Geus mah teu butuh duit Kakak. Asal Kakak daek salat genep pan geus bungah jasa. Ya Allah ya Rabbi. Aya tahu pas itu. Kak, geus di mana Kakak? Geus ngaji di mana ngajina di Cilong? Alhamdulillah Kakak. Ulama nyeuleuk Kakak ngaji ka Cilong mah geus bungah jasa. Tatadina Kakak makan make celana motor cross. Ya Allah ya Rabbi. Bunga jasa eta awewe ahli surga. Amin. Jangan amin lagi. Kanyawan. Ya Allah ya Rabbi. Hese rumah tangga teh naon sebabna pagawean duaan antara salaki jeung pamajikan, salaki jeung pamajikan, salaki jeung pamajikan. Moal bisa lalaki doang, moal bisa pamajikan doang. Rumah tangga mah kudu bebarengan duaan. Ngaranna ge rumah tangga kudu duaan antara salaki jeung pamajikan. Mun salaki deuk ka Gusti Allah, ajak deuk ka Gusti Allah. Mun pamajikan deuk ka Gusti Allah, urang kudu daek nurutkeun deuk ka Gusti Allah. Ketika pamajikan ngaji naon mantap lamun mamang ngadukung kana pamajikan pengajian nok sia deuk ka mana deuk ngaji ya duitna keur sia geus deuk ngaji mah. Ya Allah ya Rabbi, deuk ka mana deui nok deuk ngaji deui isukan ya deui duitna. Deuk ka mana deui deuk ngaji deui ya geus kawin jeung ustaz sia. Ya Allah ya Rabbi. Lalaki narimakeun kakurangan awewe, awewe narimakeun kakurangan lalaki dina rumah tangga ngeunahna. Dak bangina bae, ayo ka Cilong bang ieu ngaji berangkat. Di ka mana deui, di ka dieu bareng berangkat. Dina ibadah urang selalu berdampingan babarengan. Mata cak burukula ieu bahasa cak burukula. Mali dina saminggu sakali diusahakeun aya hiji salat anu salatna di jero kamar, imamna salaki, mamumna pamajikan. Mantar salat berjamaah, pamajikan ngedeng dina pingping, maju urang nya lantas teh. Wah. Lanjut. Ya Allah. Tiru doang. Lanjut. Berzikiran. Pamajikan make bukeuna. Sedina lagunan urang. Ya Allah, ya Rabbi indah jasa. Indah jasa urang bari zikiran ka Gusti Allah. Rasakeun rumah tangga bungah jeung susahna ketika pamajikan ngedang di usapan bukna kurang dipikanya kurang
Matak lalaki jeung awewe mah sunahna datangkeun ka kolot hees sakasur, ulah bisa kasur. Heesna dina hiji kasur. Lalaki hiji awewe. Hiji ulahnya lakukan. Hees urang bareng. Jam 8 mah jam 10. Ya Allah ya Rabbi, itu paling bagus seminggu sekali, bahkan kalau bisa mengisi kawin mah sholat bisa ulah dengan tik di musola di imah bae, lamun ulun ngariung geus di imah bae jeung pamajikan. Ajukan sedek ulama yang boga anak soleh, lamun urang yang boga anak soleh, urang daek peurih. Samame urang jeung pamajikan urang kejampe. Mun urang yang boga anak lalaki, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Aju sanggeus ngarejeun aweuna yang hareup kakatuhu. Lamun urang yang boga anak awewe, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Aju aweuna sanggeus ngarejeun yang hareup kakenca. Insyaallah. Eta urang seperti itu. Aju urang lamun urang hayang boga anak non hayang boga anak soleh. Ketika di pamajikan urang asup kana lawang, bukakeun lawangna. Assalamualaikum ya babar rahmah. Uluk salam urang. Ketika urang sanggeusna uluk salam urang alewena ngajawab kana assalamualaikum waalaikumsalam ya sayyidal amin. Ya Allah. Ieu teh lampuna lain cangkos kieu lain. Teh dina kudu cenah ge remang-remang. Kamu udah remang. Pengantin dia ya. Lampuna remang-remang. Sanggeusna lampuna remang-remang di Arab mah baheula make ku lampu. Awalena di jero ku lampu, lalakina di luaran ku lampu. Kudu lagi di kita lain. Aju urang sanggeus kitu sunat 2 rakaat adu sunat, mame salat isya ye adu sunat. Sanggeus adus aju urang salat sunat 2 rakaat. Sanggeus kitu urang zikir bareng jeung pamajikan. Urang zikir bareng jeung pamajikan di dieu ye, urang salaki di pamajikan zikir bareng. Lamun urang hayang boga budak nu kasep, ya Jamil, ya Jamil, ya Jamil. Lamun urang hayang boga budak gagah, ya Aziz, ya Qahar, ya Aziz, ya Qahar. Mun hayang boga kasep, ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal. Lamun urang hayang boga budak abri, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Zikir aja memajikan urang bareng minta ka pamajikan sanggeus kitu dicekel leungeunna. Cek dina kitab ketika urang nyekel leungeun pamajikan ragrag 10 dosa, datang 10 kebagusan. Alhamdulillahirabbil. Ieu karakternya kalau doang. Mari geus dicekel danca. Ini karakter cekel doang. Encan lamun urang diusapan, encan lamun urang dicium, encan satiap tetes cai anu ngecerak tina tapak adusna. Encan ketika urang syukur ketika beresna. Encan ketika urang tausna. Bahkan ketika urang keur ngarejeun nadi urang selalu inget ka Gusti Allah. Bari nyekel tasbih. Dodok-dodok. Itu mah edan. Ada dipakai di siapa? Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah cara orang bikin ngadidik anak soleh. Namun sababna kuari akhir zaman mang. Tengah hari akhir zaman. Mamang boga budak sekolah ulang ngadukung. Mamang boga anak sugih ulang ngadukung. Mamang boga anak mambe ulang ngadukung. Ngan tengetan bae. Sugihna anak mamang, gagahna anak mamang. Moal nyalametkeun ka kolotna. Andai kata anak mamang teu daek ibadah ka Gusti Allah. Gagah tinggal gagah, sugih tinggal sugih, jabatan anu luhur jasa, salat tilok, mabok wae segala macam, kolotna paeh nyana diseret ku Gusti Allah. Komo kolotna bunga jasa, aya anak udah salat bunga jasa.
Urang boga anak dua hiji mah ustad anu hiji mah pejabat. Ketika anak pejabat kumaha kolotna diais-ais. Ketika anak ustad berhubung anak ustad mah rada susah. Diangkatkeun bae. Incu di kiai, incu ti ustad, incu ti nusuki beda-beda. Makolotna diseret ku Gusti Allah. Urang ngarasa bungah bae ieu kana harta. Anak ngabedakeun yang hiji 2 3 4 A B C bukan anak 4. Nu hiji masugi, nu ieu mah ngabeda-beda dina urusan materi. Nu geus disaklekeun ku Gusti Allah, maka kolotna bakal kena siksa. Tapi lamun kolotna hiri ketika kakak nama rajin ibadah. Yang jelekeun kakak sia mah salat dulu. Ketika adi nama rajin puasa jelekeun adi sia mah puasa bae. Adi sia naon bae atuh pagawean sia. Ngan nyemprotan manuk bae. Jadi cing itu tak kasih tuh sholat baik. Nah, lamun kolot aya khawatir dina urusan agama, ieu kolot bakal disalametkeun ku Gusti. Turunanna bakal aya wajib ulama mekakeun. Lamun aya kolot khawatir dina urusan agama, awal akhir turunanna deuk incu, deuk buyut bakal aya incu nyalakeun ka kolotna. Maka orang kudu khawatir, anak lain khawatir teu kaparaban. Anak lain khawatir teu menang jabatan, tapi anak khawatir lamun anak butuh sholat, lamun anak teu daek ngaji. Mata ketika mengalih nikah niatna lit ta'abbud ibadah ka Gusti Allah. Ngalestarikeun anakna ngarah daek ibadah ka Gusti Allah. Anakna deui sina ibadah ka Gusti Allah. Mengalihna santri, anakna sina jadi santri, engkena anakna deui sina jadi santri. Ibnu santri, bin santri, bin santri, bin santri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah pertikahan ieu, lembur ieu sing dicucuran barokah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan halal hadir, mudah-mudahan sing keceretan ku maneh urang kabehan diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ieu mah kula moal kebal batali ieu kula deukah sede ngomong ilu syukur teu naon ilu bunga teh masalah nya. Kula dikeruh bae, mudah-mudahan bae pertemuan urang di dieu sing dijadikeun sabab pertemuan anu bakal dipanggihkeun deui urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik wa laka wa alaika wa jama'a bainakum bi khair. Allahumma alif bainakum ya Allah kama alafta bain Adam wa Hawa wa kama alafta bain Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra. Allahumma rahmatil walimata walimatan mubarakatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.